eta sina dibelikan karena ternak. Jadi teorina mah leuweung pas loba juku jukuna diarit diaritna dipastikan karena ternak. Jadi petani bahasa mah melakai ongkoh ternak gaduh gitu. Teorina apa ieu mah? Nembe istilahna panginten gagasan anu didudukeun ka abdi dibibarang menjajaki. Beneran kerupuk kerupuk kulit. Alhamdulillah pada ayeuna teh kitu galen TV ngayakeun produk kerupuk kulit. Oke, teh ya. Nah, dia cocok bisa dipakai acara cemilan bareng ngopi dengan sangu dengan kopi kajo. Liwet nu bakal jeung liwet jeung naon gitu bisa acara nikmat. Kabio ngopi nongkrong di balai lah. Mantap. Kopi naon? Alhamdulillah produk dadai dinding ari berada. Ketika ada yang mau pesan atau ingin mencoba, ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lahu amma ba'du. Anggo mukadimah giringan kanu tipayun kumargi waktos parantos siang. Nu langkung tipayun kesimpulan hormat Bapak dari Purwanto selaku Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Wilujeng Sumpi Pak. Telah anu kesimpulan hormat Ketua PK Kecamatan Cigalontang, nu kesimpulan hormat Ketua PD Desa Cidugalen, nu kesimpulan hormat Bapak Kubu hormat Pak Nandang. Telah panginten karekan-rekan tim sadayana anu sami hadir di tempat anu sami-sami kusimkuring dihormat. Alhamdulillah simkuring teh leuwas sungi diulang panginten ku Pak Ujang dadakan saurna bade reses di Lamping. Nah saur abdi teh henteu di gor, biasana di gor gitu kan. Ayeuna mah saur Bapak Haji panginten yang dibatasi jalmina terkenging langkung di 50 jalmi. Alhamdulillah panginten aya suatu kehormatan bagi Desa Cidugalen kalaresan beliau alhamdulillah inten kanggo ngabantos ka Desa Cidugalen ngahaturkeun nuhun Bapak naon wae program-program anu parantos dikucurkeun ku Bapak mudah-mudahan janten amal ibadah Bapak. Amin. Anu salajengna panginten ngawilujengkeun Sumpi sakalidahi ka reng-rengan sadayana di PK atau di PD Desa Cidugalen. Mudah-mudahan naon wae anu tadi disampaikan ku Bapak Haji naon wae urang dangukeun ku urang sadayana. Disimkuring panginten dicekapkeun sakitu hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji sampah si anu pemborong Allah subhanallah. Bapak wilujeng ke bade paripurna ge bilih aya sasaenggaran Bapak kacidugaleunkeun deui lah insyaallah. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring nu painten sadacan ka Paku nitip ka sadayana baik di Bapak maupun di Paku kondusivitas kapayun kedah lampung dijaga berjuang temukeun rasa kebersamaan temukan rasa profesionalisme belajar berpolitik anu berdewasa. Ya amanat ayana sebagai cepot Golkar sedikit pengen Bapak itu. Nah, ia mah guru simkuring di politik. Hadirin waladirot, mangga ayeuna waktu saluas-luasna oge urang sangakeun dina rarangga reses. Nampi aspirasi oge naon anu parantos dijudikeun kumandan angka Cidugalen urang sami kupikeun naon nu bakal diwejangkeun ku bandana. Waktu sareng kahormatan kusim kuring disangkakeun. Jadi Pak, dia biasa kan katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kanggo pambuka anu tadi panjang lebar simkuring ngiring di payun salajengna
khususon simkuring aturkeun nuhun kehormatan kalau simkuring kasembingan Pak Guru. Alhamdulillah sanes Pak Guru Cidugaleun unggul, Pak Guru Cidugaleun gunung, Pak Guru Cidugaleun hiji, Pak Guru Cidugaleun 2 aya 3. Oke, kasadayaan hadir simkuring aturkeun nuhun bingah ka giri-giri. Alhamdulillah ieu ge Cidugaleun parantos aya TV aya apa nama eta. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu TV Cidugaleun sing teras majeng ade sing handak kabarokahan manfaat kanggo urang sadayana. Simkuring biasa reses matara panjang-panjang kantenan ayeuna situasi teh nuju masa tenang, teu kenging aya riungan, teu kenging masang baligo anu arahanna kanggo pamilu nu mawi simkuring sejahteraat. Pakawu apunten biasana simkuring mah reses teh ngaratus di gedung atanapi naon mung simkuring hoyong taat margi sangsina teh bukan hanya pidana tetapi sanksinya teh dugi ka pencabutan sebagai caleg Pak Bu. Melalui simkuring kajen sulumputan we daripada orang melanggar mah. Ya insyaallah ari soal pendukung mah dina waktosna bakal insyaallah. Urang teraskeun kana program reses anu disebut reses teh nyaeta saleresna mah silaturahmi antawis anggota DPRD ka pemilihnya nyata ka konstituen. Utamina mah bagi para anggota DPR anu di Jakarta anu dapilna misalnya di Maluku gawe di Jakarta ari dapilnya Maluku eta mah kudu we datang da ari simkuring mah unggal kinten ge aya di dieu piraku kudu reses deui da unggal wong oge reses unggal dinten oge reses. Namun anu intina reses teh hiji evaluasi program-program pemerintah ngeunaan APBD dina tahun anggaran 2023 atanapi anu satatana. Anu kaduana intina mah anu disebut aspirasi teh menampung atanapi ngumpulkeun atanapi nyandak aspirasi kahoyong masyarakat kanggo diperjuangkan oleh anggota DPR kanggo tahun anggaran berikutnya. Tah eta intina mah menjaring menampung aspirasi kanggo diperjuangkan ku anggota dewana kanggo tahun anggaran berikutnya. Janten upama reses ayeuna kanggo tahun anggaran 2024. Tah eta intina reses. Namun simkuring bade ngaduikeun we soal reses dasar saat dinten bilih aya program aspirasi usulan mah engkewe dibangker lah biasa diligikeun ke Pak PD, Pak Mamat, oke Pak Agus selaku Ketua Golkar Kecamatan Cidalontang, oke aya Pak Amin selaku sekretaris mana Pak Amin teh aya Pak Amin sekretaris Golkar Kecamatan Cidalontang. Janten nyunkeun sepakatan patali sareng usulan program mah biasa langsung sanes we ayeuna aya di dieu namun iraha we mah ngadiantos biasa SMS biasa WA biasa diinggi ka abdi atanapi langsung ka Pak Guru Pak Guru sumping eta intina reses salajengna alhamdulillah Pak Guru simkuring ngadugikeun khusus kanggo Kecamatan Cidalontang wabil khusus Desa Cidugaleun kanggo aspirasi simkuring tina tahun anggaran 2023 pangseurna sakaupaten ayana di Desa Cidugaleun. Eta nah disebut pangseurna sanaos ayeuna kebijakan pemerintah teu kenging kana banke tacan widi kana hibah namun simkuring tetep kanyaah kareus kanggo Desa Cidugaleun oge kepentinganna oge kanggo kepentingan masyarakat. Hiji panginten SMP eta anu dicaket Pak Guru eta nilainya 400 dua lokal. Lajeng anu di dieu di Pajagar nilainya 200 janten tos genep 100. Nah ayeuna di perubahan aya kanggo benteng TPT kanggo jalan ka Cisampang aya di dieu urang Cisampang nah, eta nilainya paguna 200 antawis 175 200 janten upami di jumlah jamleh mah
hampir 800 juta aspirasi simkuring ke desa Cidugaleun eta teh pangaruhna. Namun hapunten aturan ayeuna mah teu lewat bangke ngomong aya ku pihak katilu ku pamborok. Kitana negara dimaklum waktu mudah-mudahan tahun payun pola kanggo menurunkan aspirasi sapertos di payun tiasa dilaksanakeun deui supados tiasa ngaberdayakeun masyarakat.